Ingat, teu sakabeh tangkal eta buahan. Anu buahan pun teu sakabehna amis. Teu sakabeh anu ngaji eta menang ilmu. Toh pun memang menang ilmu, teu sakabeh ilmu itu berkah. Oh Allah. Ya, panas yuh, lain panas aing panas cuaca, jadi keterbawa cuaca aja. Baliklah eta budak nu ngaji, awak naungkul, ilmu teu kabawa, berkah teu kabawa. Baliklah eta budak, awakna keluar, ilmu na kabawa, berkah na teu kabawa. Hanya merah ngumpul ustad jeung urai kadut sarua. Karena hanya menang ilmu. Baliklah ngaji, awakna keluar, ilmu na kabawa, berkah na kabawa. Eta hebat. Kumaha aya adab gitu. Aya adab muta'allim kasih mu'allim. Tuh. Arek manehanana langsung kanu jadi guruna. Adab di tinggal aja. Arek kolotna ka guru budak. Sarua wae. Kabahlulan orang tua kanu jadi guru anakna penghalang karena keberkahan. Telah orang itu picik, neuleuna goreng wae. Bijil we tidinga nahang geus pasantren teh kos kitu. Padahal bijil awak naungkul belebuk situ teh. Berkah mah teh kacokot. Adon nyalahkeun. Ongkul mah santren tidinga, tapi cenah balik juga kitu we keneh. Awak naungkul anak sia nu balik, ilmu teu kabawa, berkah teu kabawa karena bahlul ka guruna. Juga gitu. Ingat, teu sakabeh tangkal eta buahan. Anu buahan pun teu sakabehna amis. Teu sakabeh anu ngaji eta menang ilmu. Toh pun memang menang ilmu, teu sakabeh ilmu itu berkah. Keberkahan itu hanya dihasilkan kuladang hikmat. Hikmat dan jadi guru. Sayyid Al-Maliki ana uhibbu ad-dalami al-huda min dalamil mu'akkid. Sayyid Abu Ya Maliki, kaula labih resep kana ka murid kaula anu muhaddam, nyadiakeun sendal, mangmawakeun kitab, mangnimbakeun cai, daripada santri kula nu cerdas otak mah